Komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia. Ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah. Ngomong bisa. Praktek coba. Asa jasa. Nu mantap fikih mah ku urang teh bisa diperdebatkeun usul fikih, bisa diperdebatkeun politik, bisa diperdebatkeun ekonomi, bisa diperdebatkeun budaya, bisa didiskusikeun dan lain sebagainya. Hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun. Hese. Sebab naon? Perasaan geus pindah. Asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun, moal bisa didiskusikeun. Hanya perasaan jeung Gusti Allah, asa ngadenge, asa didengekeun ku Gusti Allah, asa didelekeun ku Gusti Allah, asa neuleuk ka Gusti Allah. Keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa. Pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh. Mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan teh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong. Eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun. Mantak hikam nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi. Mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana, keur aya dina ilmu Allah karasana, keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya. Engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun. Sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeut da jeung Gusti Allah. Naon eta? Eueuh makhluk kan di jero Allah, di jero hate. Eueuh makhluk, eueuh dunia. Urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia. Urang cicing jeung manusia tapi urang henteu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat. Geus ti dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah. Tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geung seta. Nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah. Geus urang ti eueuh ka aya di aya diurus ku Gusti Allah. Haju kuari daek ngadengekeun pangajian-pangajian, salat dan lain sebagainya. Ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endeup ngajadikeun fariqon hada. Golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajen teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak, Masya Allah, anak anu dipake kadeudeuh Kanan ngaranna. Begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu, dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman. Anak Nabi, anak Rasul kafir. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak perseteruan anu solid luar biasa antara bapa jeung anak. Bapana teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut. Pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman. Geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya. Pohara jasa teu iman. Nu mantak ulah kaget lamun itu bapa nama cenah kiai pan anak kakara kiai. Kakara kiai atuh anak Nabi. Lain guna non cenah boet nya leuh bapa nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos. Ya, ulah loba omong. Geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah. Masyaallah. Inggis ieu urang lamun digali kos kieu. Penciptaan Gusti Allah.
Ieu adalah hak Gusti Allah. Kumaha Gusti Allah bae. Masya Allah. Batak engke bagi dua sapanta nu iman nu menang pituduh, sebahagian nu teu iman nu menang teu beudang pituduh. Ta ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaiton. Ulah kabujuk rayu ku rayuan setan. Mantak ti dieuna nu mantak parikon haku alaihi dolalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah. Sebahagian anu menang kasasaran mabok aya dinyana, judi aya dinyana, zina aya dinyana, bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah, nu ngurus Gusti Allah, tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuarikan nu normal ieu nya herannya, urang mah heran ka Josbus. Padahal manjana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah, heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman orenganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho. Beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup. Ka masjid deui menyaho ka pangeran. Mun ditanya Junaid di ka mana masjid nek naon teh salat nyembah ka ka pangeran. Sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji. Sugan titaku mas ya maing ge ngaji. Lain sia ibadah ka Allah. Menang kita menang kita ngaji mantak ke. Si Junaid bisa andasa. Jawabna. Sia mun salat titaku mas ya maing masa kadang nita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah. Emang sia ngaji di mana? Aing mah santri 20 tahun. Paingan, sia bisa baca kitab. Henteu aing baca kitab mah. Bisa emang sia di pondok rek dieu kumaha? Aing mondok nonton TV bae aing. Tapi teger batinna. Tuh. Iya urang bae. Namrud. Nyana nyahueun pangeran teh Allah. Firaun mah tadi nama nyahueun jasa malah. Pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur. Haji jantung ngaku pangeran. Jadi kan aku pangeran. Tadi nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi. Firaun nyahueun. Tapi kabelah dina takabur ngaku pangeran. Eueuh pangeran kecuali aing. Awas ya, aing bisa ngahirupkeun bisa pangapaeun. Coba kos kumaha? Dua jelema, nu hiji ketrok paeh tuh. Nu hiji diantep hirup. Aing pokona mah cak aing pae-pae, cak aing hirup aing mah bisa mehan bisa menghirupan. Cak anu neuleuh otakna sakitu doang eta pangeran. Oh, eta pangeran Firaun eta kos. Geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing, paean ku aing. Aing ibadah, aing pangeran. Masyaallah. Aya nu ngomong apa pangeran sok ngising. Lalu ngomong. Besi ditanyakeun doang, ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC. Udah boga pangeran ngising teresepannya. Tapi kan Firaun ngising. Namrud ngising, nya pangeran ngising. Tapi tetep aja aku pangeran. Masya Allah. Innahum muttakhadus syayatin. Nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Woh, jeung setan ittaqadus syayatin. Musyawarah nyana jeung setan. Dipilih bendera koneng, ya. Beureum, ya. Mana deui? Tuh, cak sia teh bata. Iya ittaqadus syayatin auliya min dunillah. Haji wa yahsabuna annahum muhtadun. Nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh. Teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener. Teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener. Boga rasa bener bae. Nah ieu gara-gara setan. Nu mantak sing hade. Di awal lagi awas setan. Mantak ka dieu nage ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan, ku ajakan setan.
urang sing teger kuari antar ka mana ya celongok leuk naon ngaji keke tungguan iya mana ada oh bener kayak tungguan lah makanya pakai samping kan ganti lah celana ke celana ayo guys cak bawa depan cina gaji engke ya aya perlu saya segede nggak tahu syaitonir rajim setan lo bisa bayar ya Allah dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu boh udah kira-kira dek gaji aya nu ngajak bisnis milu kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus pokoknya nama datang kantor aing ngaji tak kadanan ku kitu jelema model salat teh model salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan jeung sia ulah sok neng-nong sia diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu akbar deuk eureun ieu haram teu eureun neng-nong bareng di deuleu remote-na etana dangdut goyang lain Allahu akbar kabiro kan teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing digeuteun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula ngaomat-omat kade ulah sampaikan ka terjerumus milu kana ajakan setan kade cek Gusti Allah sedangkan cek Gusti Allah tadi di akhir pancak Gusti Allah inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun kaula nu agung teh ngajadikeun para setan-setan teh dijadikeun kakasih kanca-kanca persekutuan jeung jelema nu teu ariman jelema kafir mah babaturanana jeung setan tah nu mantak kade omat teh Gusti Allah ulah sok kababawa ku ajakan setan dimimiti berpakaian sing hade ulah nuturkeun setan make aturan akhlak diturunkeunlah setiap saat para rasul jang nata akhlakul karimah imimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh terus datang ke Kangjeng Nabi urang kade aurat awewe teh kapan sakabeh awak tuturkeun aturan Kangjeng Nabi urang ulah nuturkeun setan kade ari lalaki mah baina surah war rukbah dengkul jeung bujal ringan lalaki mah tapi awewe mah ieu sakaujur awak kuku-kukuna nya nama termasuk aurat buukna termasuk aurat kabeh geus pokona kudu disimbutan we geus kos barong begitu urang lamun neule di Mekah tah tanu bener teh kos kitu tah pakaian awewe mah urang mun neule di Iran pakaian orang Iran tapi di Iran ge teh kabeh karari itu urang lamun ningali di Yordan malah di Yordan mah hampir teu pati aya mah aya lobaan kene nu terbuka di Mesir ge lobaan kene nu terbuka tapi lobaan nu make kitu cadar Mesir loba Iran loba Irak loba tapi di Irak ge loba nu ulutudan be sarua jeung di urang di Mekah sarua di Mekah nama hampir kabeh make cadar di Mekah nama Madinah tapi coba di Jeddah nama hampir teu make calana orang Mekah teh kasih barloon
haji mah gitu baik kade ulah nuturkeun setan cek Gusti Allah tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim geus di mana-mana awewe teu make aturan Al-Qur'anul Karim berarti nyana kagoda ku setan ya di lamun aya awewe teu make jilbab eta teh jurig lamun aya awewe kade leuwih tisna eta teh keur kagoda ku setan nyana teh keur kasurupan ku jurig lamun aya awewe kade ping-pingna teh mah jurigna ge tah mah ratuna lamun bujalna kade raja jurig teh mah iya kuari urang Masya Allah keluar we urang timah mana kuari nu make jilbab mana kuari nu make gitu rongres geus pokona mah terbuka kabeh ieu setan inna ja'alna syayatina auliya ngade cek Gusti Allah la yaftinanakum syaiton ulah kagoda ku setan ternyata kagoda kabeh ku setan terutama kaum awewe aya nu rapih jasa awewe teh masyaallah ieu mah hebat jasa make rongres hebat ai prak barang dideuleu digigir disoekeun ka dieu barang lempang ping-pingna ge kadeuleu sial jasa masyaallah atuh kunaon disoekeun ai kamari mah aya nu rapih jasa make jilbab pohara jasa ai prak teh make calana jilbab dipakai anak poho merenya Gusti Allah lagu jadi kemelutlah di Indonesia soal jilbab tarik ulur terus di zaman Gus Dur datang ke ayeuna can anggeus-anggeus satu sisi hayang anak sekolah make jilbab di sisi lain ulah datang ke ayeuna can anggeus-anggeus tanggeus bahkan loba nu diusir budak sekolah lantaran make jilbab usir kita pindah sekolahna pabrik aya nu make jilbab keluarkan ribet make jilbab pokoknya mah geus menyudutkan soal jilbab di Indonesia pohara jasa lantaran di urang teh kapan dikendalikeun ku Amerika tersepen orang Amerika di Indonesia anu make jilbab komo budak sekolah komo di pabrik mah sangat tersepen jasa. Adapun di pondok pesantren selalu atau mah jalain Indonesia sabodo sakena lain Indonesia atau mah pondok pesantren mah belahan pedalaman Sumatera pan secara nasional tuh menang jilbab kamari ieu geus bungah jasa kapan polwan diperbolehkan make jilbab menang saminggu tarik deui tidak boleh berarti kan aya pengendali di urang nah eta keur carita tarik ulur seperti kos kitu tah tapi gerakan Allah mah hese kumaha gerakan Allah tanpa dipandu ku pemerintah jelema make jilbab sorangan sanajan teu make calana jilbab dipake bae bloon jasa ka Nyiroro Kidul make jilbab saha nu bandu ieu pemerintah mah jangan ulah sakola tapi tetep bae make jilbab bae karyawan loba nu make jilbab bae komo ka pasar dan lain sebagainya hatta bobogohan make jilbab Masya Allah saha nu mandu hese diulah make jilbab tetep ongkos zarah ketika Muhammadiyah ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah Persis ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah PKS diharamkan juga musik jarah haram musik bejana ISIS ya bakal ngabongkaran gitu makam-makam haram musrik budak letik nang saha mandu zararah orok zarah orok zarah orok wabeh zararah kawali sanga hese teu bisa ditahan ieu mah eueuh nu ditahan halayang sorangan datang ke Amin Rais pegeleun ya cak Amin Rais teh diulah-ulah di musik-musik endahan pohara aju di lingkungan makom nagatun nyarieun non losmen dan lain sebagainya wah rarame mata kuari cicing bae nyana mun ditanya gimana itu cara sebodoh emang kenapa capek gua gerak Allah wae asal geus gerak Allah ese naon dia ese dumantek diurang teh kan diurang ya bakal ya diurang di Indonesia
di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi jeung kitu syiahinisasi kumaha sih aing ngomong eta aing nurutan nu hebat padahal teu becus iya untuk mewahabikan jeung mensyiahkan teh ya engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia. Nu dimaksud kumaha 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi Wahabi ulah aya Sunni. Sebab nu ngalangan ieu KBG adalah Sunni. Ngalangan gerakan-gerakan politik, gerakan ekonomi dan lain sebagainya. Nu jadi penghalang teh Sunni. Maka carana bae kuari mah wahabikeun, syahkeun eta mah kan geus aya di genggeman Amerika. Mulai Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Marudah, bagaimana ini untuk mengantisipasinya? Musyawarahnya ada di situ. Jawa Timur, Jawa Tengah, anu tinggalin hanya Jawa Barat jeung Banten. Tinggalin jangan mah. Teu pernah aya musyawarah. Jawa Timur mah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Tapi Jawa Barat jeung Banten mah santai. Aya organisasi di Banten aya tokoh aya kunaon teu udah atuh di situ bae Banten mah mun golok mah bener geus diasah bae ti kuari ge jang naon mencit korban beda karakter geus kos kitu bae disebut tinggalin embung pan Banten mah maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae kos kitu Banten mah Jawa Barat teu batur mah geus menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini Jawa Tengah kayak gini akur ke para tokoh baik kiai maupun politisi coba bagaimana kita baik di organisasi maupun antar pesantren geus ngadu tek oh ya Jawa Barat jeung Banten ente datanglah bagaimana Pak Kiai kakulai bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu iya cekulat atau bagaimana ya tidak menurut Pak Kiai bagaimana saya sih nggak punya pendapat nah terus bagaimana kalau nanti udah terjadi kan orang tuh bisa kumaha Allah kan tuh bisa kita kan lain jawaban tuh nyana mengharapkan lain umur kurang di jawab bagaimana Allah saja tuh nyana pas gitu mah tuh lain rasional ngaran dan kukula dijawab gitu baik. Sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia? Sudah berapa tahun dan bukan tidak dimodali. Itu yang namanya persib. Untuk mempersibkan Indonesia. Kucuran dana dari Saudi Arabia melalui LC. Keluaran dari Madinah dan Misro kurang bagaimana tetapi tetap aja karakter bangsa Indonesia Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Banten tetap karakternya tidak bisa berubah geus kebal jasa kan Muhammadiyah teh aya dikirim jangan wahabikeun tetep bae kita ulah kunut nahan laluhur ya kapan kunut kieu kita ulah usoli ku Muhammadiyah enang geleger-geleger usoli uyangan Muhammadiyah uyangan jagana tuh untuk usoli ulah gandeng teh engke aing kasinggung ya kana henteu usoli komo guru kula di Banjar mangaran almarhum majengan mumu gandengnya segan mah usoli fardhu zuhri usoli cak anak mapatas berangkat budak usolli atuh kajeun anak mah ieu tah mah atuh oh mantep jasa guys hese dek dirobah teh ya jarang nu jadi Muhammadiyah jarang hiji dua lah malah Muhammadiyah jadi NU atau jadi Sunni kuari dek coba-coba emang tadi 50 jil modalan teteh sabarahat miliar atau triliun
Nurholis Majid geus dikirim ka dieu ulil absor ulil albab jeung uli-uli jeung sajana tak apa dikirim neuk ngaliberalkeun datang ka dieu urang jadi tontonan doang ya cara gue bingung Amerika ge di Indonesia kumaha cek cenah dikirim tokoh anu luar biasa aboh Nurholis Majid mah teu kira-kira kapan eta mah boga mitohana ge teu bapana itu Mustofa Bisri lain lalagan bentar mah pohara jasa 50 jil turun ke Indonesia jadi tontonan Muhammadiyah iya diurang lain saya tikan Muhammadiyah lain di itu di kesempatan ka ditu naon gara gintung di ditu menes nah tiba heulapan sakikieu na bae geus bae tah tetep hese tah diurang teh nah nyana tetap nanya ke kula Kiai itu gimana sih ini sebetulnya begini cekula di Indonesia ada Wali Songo sekarang jadi 10 dengan Gus Dur sering nyana tidak songo lagi sekarang jadi ada wali itu jangan dikira mati wali itu jangan dikira meninggal wafat tidak mati ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib, di samping secara zohir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, makanya di Banten enggak gerak, lah dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin sudah. Makanya kalau kita ke Banten tetap ziarah atau enggak ziarah. Ziarah kita alhamdulillah, enggak ziarah di mobil tetap harus soan di mobil. Salam ke Maulana Sahibul Wilayah. Itu juga kalau kita ke Demak, di mobil saja kalau kita enggak ziarah. Itu juga terus sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Eta kukula di bejaan kasih tenang aja sekula. Jangan gerak mah maranehanana. Ima langsung wa imanyana nempel ke urang kasurupan wali ya tuh masalah kadang-kadang kasurupan batur mah kasurupan kujurig urang mah kasurupan wali engke tuh amin di mana puas naon teu aduh masya Allah ieu mah tidak tetap urang jaga-jaga tetapi urang make zohir jeung batin zohirna supaya rasional secara real batinna urang mohon ka Gusti Allah dumadeheus ruruba ka jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah. Indonesia teh boga karakter seperti kieu kajunting urang Madura cicing di mana bae tetep nyana Madura bae heran Indonesia Madura bae tetap urang kitu naon gara Demak cicing di mana bae karakter Demakna teu leungit Banten kuari Banten pindah ke Jawa Timur Banten bae dia kok ini golok dia kitu bae teh urang Banten mah padahal mah nyaho bener nyonte nyaw gagah jalan tegas kis coba itu mah eta Banten dah ya urang karakter di urang terus karena itu bae teu daek robah 350 tahun 3 abad setengah dijajah ku Belanda karakter teu robah maka pengkajian Indonesia pengkajian Amerika 5 negara terhadap Indonesia kesulitan ya saya ceknya Indonesia geus antepkeun bae kumanyana bae jeung IG nyana ieu kan dijieunnan nyana Jokowi nyana ge geus rada leutik hate bener teh moal si budak ieu ya bingung cek kira ieu ieu kuari kan keur dia wah tarik ulur nyana geus gede hate asana Jokowi mantep ya so, tapi kan per detik ieu nyana masih cangcaya kan sanu nyaho Jokowi cuma teh udeng-udeng jangan percaya aduh Gusti asa Indonesia kuari gika daya langkah-langkah baru numantak ditarik kembali ke DPR urang mah teu nyaho nah ieu tah untuk mengantisipasi dan lain sebagainya
Urang matunya rahasia negara itu mah, tarik kembali. Lantaran wah ini. Wah, gitu. Dah, pokoknya tenang aja. Beneran. Beres dah. Sing hade cek Gusti Allah, ulah datang ka goda. Baheula teh urang Arab di mana-mana toab di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana. Lamun lalaki diaturna toabna ti beurang, lamun awewe toabna ti peuting tetep da teh teu make calana sataranjang toab teh. Dengan alasan cek nyana ieu Baitullah teh batu anu mulya meunang ti Gusti Allah, meunang ti sorga nang Gusti Allah. Ku ayana sakitu urang ulah mawa dunia dideketkeun ka Baitullah, ai baju pakaian eta teh termasuk dunia geus urang toab sabelegenyeng bae ulah make nanaon. Pikiran kuno kos kitunya. Baju mah dunia cakina samping dunia dan lain sebagainya geus, ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang. Maka lalaki mati beurang di mana toab teh mun awewe ti peuting toabna teu barake calana teu barake cangcut aja. Waduh. Numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab. Cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu toab teh ulah sataranjang sabelegenyeng kos kitu teu bagus. Eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh berang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh toab pakan sakahayangnya anak ujung-ujung nama bareng nya lalakinya awewe toabnya teu make calana. Mun kuari teruskeun urang ge betah. Betah teh lantaran kuari mah kapan rapet jasa. Lamun toab teu make calana misalna ieu misal nya rapet jasa asal ulah urang takroni bae nu deukeut urang mah. Ulah negro gitu. Tapi tetep bae orang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek. Aduh. Iyalah. Ketika digenggeurekeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji. Nomor kedua sehari-harina urang Arab teh make bajuna teh ieu mun awewe kadele pingpingna. Mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh. Lamun awewe teh make kitu baju dibelah dadana kadele ngagayot. Masyaallah. Meureun kuari mun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun leuleuh model di Hollywood. Emang Hollywood di mana kiai? Cikupa. Tadi Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood ya kapan sagede naon maka di cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dieu di hadap tali di luhur tali doang. Masya Allah. Di deuleu ku Ki Haji urang Cikupa. Aju teu kicep-kicep. Ai jerona mah tapakur Masya Allah. Tapi teu kicep lah ieu. Ki Haji blow on gitu. Nah ieu. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wallahu alam bimuradi. Wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah. Bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa tawfi model syirik jeung tawaf di Baitullah uratan sataranjang qailina nyana ngomong lana tu pupisia bin asainallah api
kami mamual toab di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja gabit kami teh dititah ku Gusti Allah nage toab teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi. Wahai para masyarakat, wahai para jamaah ayyuhallab, coba cek Kangjeng Nabi makalah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai ulutudan seperti kieu dada ditembong-tembong buah dadana ping-ping ditembong-tembong buah ping-pingna. Pakaian lah nu rapi, komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu rapi. Beretika. Ngomongna kumaha? Qalu. Cek urang Arab ye, man. Ngomong teh sok sangeunana bae ye, kami nu matak berpakaian kieu teh wajadna alaiha abana. Ieu teh turunan ti bapa moyang kami. Bapak urang, mak urang baheula kieu, karakter bangsa teh kos kieu. Geus kami teh nurutan kajen ku kumaha ge. Budaya, ieu mah budaya man. Ulah sok dileungitkeun budaya Arab. Wajadna alaiha abana. Bapak moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya. Ulah dileungitkeun budaya mah kajen ku kumaha ge. Nomor kadua, wallahu amarona biha. Di Allah ge marentah kos kieu nu sabenerna mah. Maneh tak kasangeunana bae teh ngomong. Hiji nyana nyaritakeun bahwa ieu teh budaya. Ieu teh karakter bangsa. Ieu teh tuturunan ti bapa moyang. Ulah ditinggalkeun fakta deui nabihim. Ulah tuturkeun. Nomor kadua, ieu nu teu ngeunahna mah. Man, wallahu amarona biha. Allah ge marentah kos kieu ka urang. Paneh teh nyedakeun ka Allah. Pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunanan ja Kangjeng Nabi teh utusan. Tapi atuh kunaon manehna nyedakeun anak ka Gusti Allah. Ye nyanyahoanan mad ye. Ieu Allah marentah kos kieu ka urang. Ye sia mah budak kamari. Teu nyahoan naon sia mah ngadaruyahna ge pandeuri. Tuh ka uyah pantungtungna mah. Aduh. Ta ieu wajadna 'alaiha abaana wallahu amarona biha. Dua nyana jawabanana. Hiji urang teh ieu tuturunan ti bapa moyang. Ieu teh budaya Arab. Ulah ditinggalkeun, tuturkeun. Nomor kadua memang Allah marentah tidak ieu. Yes. Masyaallah. Kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urangan henteu ditinggalkeun be pohara jasa geus puguh budaya Bali. Geus puguh budaya Jawa. Geus puguh budaya-budaya Jawa Barat. Urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian bae heulanan di Bali mah kan kos kitu. Lamun urang ningali Jawa Timur budayana kos kitu, Jawa Tengah budayana kos kitu. Urang ka dieu ka Jawa Barat, beuh lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung parahyangan. Nu sok disebut make kabaya teh. Baju kabayana pancarang. Di dieuna kan terbuka sakieu, buukna ka dieu make konde. Bukan ditambahan ku daun cau. Bulat belit eta budaya parahyangan eta kos kita. Urang lempang deui ka dieu ka Karawang. Pohara jasa urang Karawang mah. Terus datang deui ka dieu ka Subang, eta budaya parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah. Mun ditanya, "Euy budak Karawang, ieu mah tuturunan ti bapa moyang urang, ulah ditinggalkeun." Sia masuk macem-macem bae. Kita lamun dek hajat teh juk kaditu make lisong make naon teh karana aju digantungkeun teh ancak eta budaya tutukeun ngaranna. Ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan kabehan cenah lain manusia bae jin ge milu hajat. Geus juri ku urang kitu kudu di suguh cenah lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu
tungtung namang ke bara rau ke kabeh ge nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang panjana mah lain deui alamna engke sayur dituel ku nyana sangu dituel ku nyana engke bararie nu mantak sugu ka ditu teh teh budaya kolot urang baheula make lisong nu gede ka ditu ayo kada ka ditu sut beres pu lisong 5 sogo gede kieu cucur sagara bakakak sagala naon atuh budak angon maneulekeun menah iya ceknya mantep jasa ya beres anu ngancak na balik budak angon ka dinya ieu horeng jurig na nyana horeng teh baheula mah geus kitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun-ayun botol ayun ambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol si diasuh di ayun-ayun sampai ulah hujan cenah teh di botol mah pantil ku hujanan saat ini dadan guludug terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng eta budaya eta ya Allah lantaran guludug terus bae sanajan geus ayun-ayun ge na nyana neangan halu ku ari mah ngogodean tadi mah botol kali mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanyana ditutugeun bae wah aing pugu ieu beusi kahujanan siap teu nyatanya ka aing budaya urang teh kos gara itu Masya Allah dilengit-lengitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah-suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus teu kudu nah ku ari mah ku babacaan bae geus lamun hajat supaya ulah aya jurig datang ka imah maca sholawat 4444 cak nu boga ieu mah puyeng aing mah deuk hajat ditah baca sholawat sakumaha deuk jadi wali teh ya budaya tah wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha abana iba tuturudan ti bapa moyang bari Allah ge jam marentah ge Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya sanyana Gusti Allah teu marentahkeun kana kapasar kana kazaliman kana kemunkaratan kana dora kemaksiat kekejian Allah mah teu marentahkeun model kos kitu nomor kahiji nomor kadua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun apakah maneh ngaromong ka Gusti Allah kana naon maneh teu nyaho maneh nyedekeun ka Gusti Allah sangeunahna abang sungut teu letahan letah teu tulangan sangeunahna bae pajar Allah nu marentah atakuluna apakah maneh ngaromong 'alallahi ka Allah ma la ta'lamun kana omongan nu maneh teu nyaho nyedekeun ka Gusti Allah pajar Allah marentah kos kitu taya hamzah istifham inkar teu Allah teu marentah model kos kitu kul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara rabbi bil qisti Allah marentah pangeran kaula marentah kalawan jujur kalawan adil hiji wa aqimu jeung maneh kudu ngararadegkeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ka Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat wada'u mukhlishina lahuddin ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas saikhlas-ikhlasna tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah nah kadituna bil qisti teh bahasa tauhid la ilaha illallah aqimu wujuhakum tangtungkeun ajegkeun awak anjeun wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull inda kulli masjidin masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat
jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusia amara rabbi bil qisti pamarentah Robbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah. Teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Hiji ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum lempengkeun awak tangtungkeun awak badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat. Nomor katilu wad'un ibadahan Gusti Allah mukhlisina lahud ikhlas ulah aya kasisi kagigir ulah aya muatan-muatan ngaji ikhlas salat ikhlas zikir cerita salat silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas ieu mah keur salat mukhlisina lahuddi yakin kama bada'akum ta'udun sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya urang kabehan eueuh aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya ku Allah diciptakeun aya haji hirup sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah ta'udun kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui gampangeun Allah deuk kahirupkeun boro-boro anu geus aya kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tatadina urang diayakeun dihirupan Allah maha kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui babarieun jasa Gusti Allah mah nu mantak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyahoan manusia teh aya dua bagian fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah didinya bakal ditendenan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fariqun hada. Nomor kedua wa fariqun haqqo alaihi dhalalah sabagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin bendera Fir'aun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu termasuk bangsa bendera-bendera mali caritakeun nu koneng aya nu beureum aya ieu nu mantap kajen teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal pi imaneun bakal pi islameun atuh bada'akum ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kedua aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal pi imaneun atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah geus urang ti eueuh ka aya diurus ku Gusti Allah haju kuari daek ngadengekeun pangajian salat dan lain sebagainya ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endek ngajadikeun fariqon hada golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajen teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak masyaallah anak anu dipake kadeudeuh Kanan ngaranna.
begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu, dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanna teh iman ka Kangjeng Nabi Nuh, dicarekan kapan ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman, anak nabi, anak rasul kafir. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun, Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak perseteruan anu solid luar biasa antara bapak jeung anak. Bapakna teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut, pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman. Geus puguh Abu Jahal, geus puguh Abu Lahab, dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya. Pohara jasa, teu iman. Nu mantak ulah kaget lamun itu bapak nama cenah kiai pan anak kakara kiai. Kakara kiai atuh anak Nabi. Lain guna non cenah boe teh nyeleu bapak nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos. Ya, ulah loba omong. Geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah. Masya Allah, inggis ya udah kalau digali kos ya, penciptaan Gusti Allah, ia adalah hak Gusti Allah, kumaha Gusti Allah baik, Masya Allah. Batak, engke bagi dua sapanta nu iman nu menang pituduh, sebahagian nu teu iman nu menang teu bedang pituduh. Tak iya kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah layaftinannakum syaitan ulah kabujuk rayu ku rayuan setan mantak ti dieuna nu mantak parikon haqqo alaihi dhalalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah. Sebahagian anu menang kasasaran mabok aya dinyana, judi aya dinyana, zina aya dinyana, bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah, nu ngurus Gusti Allah, tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuarikan nu normal ya, heueuh nya herannya. Urang mah heran ka Josbus. Padahal manjana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teu iman ka Gusti Allah, heran. Nu dianggap kamari ieu sugan teh si Obama bakal iman tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang sugan teh mah bakal iman horenganan kos kitu padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul ka Hollywood teu nyaho ka Citra teu nyaho beuh kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup ka masjid deui penyaho ka pangeran mun ditanya Junaid di ka mana masjid nek naon salat nyembah ka ke pangeran sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji sugan titaku masih maing ge ngaji lain sia ibadah ka Allah menang kita menang kita ngaji mantak ke si Junaid bisa andasa jawabna sia mun salat titaku masih maing masa kadang kita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah emang sia ngaji di mana aing mah santri 20 tahun palingan saya bisa baca kitab ente aing baca kitab mah bisa emang saya di pondok ra kieu mah aing mondokna nonton TV bae aing tapi teger batinna tuh iya urang mah ieu Namrud nyana nyahueun pangeran teh Allah Firaun mah tadina mah nyahueun jasa malah pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur haji jandung ngaku pangeran jadi ngaku pangeran tadina nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardi Firaun nyahueun tapi kabelah dina takabur ngaku pangeran pangeran kecuali aing awas ya aing bisa ngahireupeun bisa pangapaeun coba kos kumaha dua jelema nu hiji ketrok paeh tuh nu hiji diantep hirup aing pokona mah cak aing paeh cak aing hirup aing mah bisa mehan bisa menghirupan cak anu neuleuh otakna sakitu doang pangeran
Oh, itu pangeran Firaun eta kos. Geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing, kayan ku aing. Aing ibadah, aing pangeran. Masyaallah. Aya nu ngomong apa pangeran sok ngising. Lalu ngomong. Besi ditanyakeun doang, ai pangeran keur kumaha tuh keur ka WC. Urang boga pangeran ngising teresepan. Tapi kan Firaun ngising. Namrud ngising, nya pangeran ngising. Tapi tetep aja aku pangeran. Masya Allah. Innahum muttakhadus syayatin. Nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Woh, jeung setan ittaqadus syayatin. Musyawarah nyana jeung setan. Dipilih bendera koneng, ya. Borong, ya. Mana deui? Tuh, cak sia teh bata. Iya, ittaqadus syayatin auliya min dunillah. Haju wa yahsabuna annahum muhtadun. Nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh. Teu karasa bahwa nyana di jero kakapiran teh pajar teh bener. Teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener. Boga rasa bener bae. Nah ieu gara-gara setan. Nu mantak sing hade. Di awal lagi awas setan. Mantak ka dieu na ge ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan, ku ajakan setan. Urang sing teger ku ari. Antar ka mana ye? Ka Cilongok. Neuk naon? Ngaji. Keke tungguan. Tungguan. Ieu mana? Ada. Oh. Ya. Bener. Kayak tungguan lah ya, makanya pakai samping kan. Ganti lah celana. Guys. Ke celana. Ayo guys. Cak bawa depan cenah gaji. Engke ieu aya perlu saya sagede ngata. Syaitonir rajim. Setan lo bisa bae eta. Ya Allah, dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu. Boh, budak teu kira-kira. Dek gaji aya nu ngajak bisnis milu. Kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat ceuli aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko geus dan pokoknya nama datang kantor aing ngaji tak kadanan ku kitu jelema model salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan jeung sia ulah sok neng-nong sia diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu akbar deuk eureun ieu haram teu eureun neng-nong bareng di deuleur remotna etana dangdut goyang lain Allahu akbar kabiro teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing dikeundeun lah sia tah dapat